Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi ila arwah ila arwah radhiyallahu ta'ala anhum wa nafa'ana bi ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Manaan kemarin? Qauluhu ala rasulillahi katanya. Kamari teh dikawitan ku maca sholawat sinareng salam nya. Aya qauluhu ala rasulillahi ayat aya. Halaman 8 ayat qauluhu ala rasulillahi. Kapanan kamari kieu ala rasulillahi di logatana teh eta tetep ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu muta'alikun eta anu dicumantelkeun. Muta'alakun eta anu dicumantelkeun bimahadupin kana anu dipikeun. Jadi lafad ala Rasulillah teh nyantel kana anu dipikeun. Nyaeta muta'alakna harap jar ala mana takdiruhu anu ari takdirna kainani eta lafad kainani. Tah anu jadi khobarna teh sanes ala Rasulillahi kamari teh kan kieu. Wassalatu wassalamu ala Rasulil ari sholawat sareng salam eta moga tetep ka saha? Kanjeng Nabi Muhammad tah nu janten khobarna teh sanes ala Rasulillahi teh tapi muta'alaqna nu aya dina lafad ala nyaeta kainani itu teh. Bahwa sareng ari itu kainani khobarun eta jadi khobar ala qaulihi kana dauhan Bapa musannif wassalatu wassalamu. Ayat ya. Ayat wal muradu sareng ari nu dimaksud bi Rasulillahi ku Rasulullah. Hunna dina ieu tempat Huna dina ieu tempat eta khususus sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khusus kangge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La kullu rasulin sanes kasakabehna rasul. Kama sapertikeun perkara hamala anu nya nakhu kana itu ma ala zalika kana
itu murad saba'duhum saparina para ulama. Li anna dzalika karena sanyana itu murad atawa khususus sayyidina. Golaba eta ngalindih naon istimaluhu nganggena itu lafad bi Rasulillah fi nabiyina di nabi urang sadayana Muhammadin tangkesna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna ala Rasulillah ieu teh sanes kasadayana Rasul tapi naon? Tapi khusus ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wungkul dibahasakeunana Rasulillah henteu bi nabiyillah atanapi ala nabiyillah. Kunaon pangna kitu? Soalna tos galib diangge bahwa pamitea mah ayeuna urang sok ngangge atanapi para ulama sok ngangge bahasana teh qala Rasulullah gitu kan? Qala Rasulullah teu qala Nabiullah, paham teu? Tah eta teh kusabab ngalindihna nganggena. Hatta soro sehingga jadi atau hatta soro sehingga nepi eta layut laku teu dimutlakeun ala goirihi kasalianti Kanjeng Nabi illa makrunan angin dibarengkeun bizikrihi kunuturna Kanjeng Nabi. Au qarinatin atawa ngabarengan wa inna maqala sareng pasti ngucap ala Rasulillahi. Nah, walam yakul sareng tengucap ala nabiyillahi kana lapad ala nabiyillahi. Jadi seseueurna ngange teh sok naon Rasulillah henteu Nabiullah atanapi nabiyillah. Kunaon pangna kitu? Kunaon ayana pamitea mah dina kitab-kitab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wakila ing saterusna. Kunaon pangna kitu li anna risalata. Karena saenyaana karasulan asrofu eta langkung mulia langkung tinggi darajat minan nubuwati ketimbang kenabian. Ala sahihi netepan kana kaol anu sahih. Sakitu. Jadi nu dimaksud ala Rasulillah teh sanes ka pirang-pirang utusan anu umum tapi naon? Tapi makna namanya eta khusus kangge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tah. Kadua nyaeta sering galib atawa seueur nganggena ketika ayeuna lamun teh dina pirang-pirang kitab pami teh dawuhan Rasul teh sok ngabasakeun qala Rasulullah sanes qala Nabiullah. Naon atuh ari Rasul teh? Saha atuh ari Rasul teh? Saha atuh ari nabi teh tingali di tengahna wa alam sareng kedah apal anjeun hanapeun anu nembe aya teh anna rasula saenya anna rasul
Lugotan mungguh lugoh. Al mab'usu eta anu diutus. Min makanin tina hiji tempat ila akhirin nepikeun kana tempat nu sejen. Wastilahan sareng ari namir ari Rasul mungguh istilah. Insanun eta hiji insan. Uhia anu diwahyuan saha ilaihi itu insan. Bisyar'in kalawan sara. Ya malu halana anu migawe itu insan bihi kana itu bisyar'in. Wa umiro sareng diparentah itu insan bitablighihi kana ngadugikeunana itu bisyar'in. Wa amma nabiyu sareng anapun ari nabi pahuwa maka ari itu nabi lugotan dina mungguh lugoh. Aya nabi aya rasul benten nya. Benten teu? Enten. Wa amma nabiyu sareng anapun ari nabi pahuwa maka ari itu nabi lugotan di mungguh lugot atawa dina saur bahasa al mukhbiru eta anu ngawartosan. Mukhbir eta anu ngaberitaan. Eta anu maparin berita. Bikasril ba'i kalawan dikasrohkeun ba'na al mukhbir anu maparin anu ngaberitaan. Au fathiha atawa dipatahkeun ba'na itu lapad al mukhbir. Jadi kumaha? Al mukhbar anu diberita nu diberitaan. Berarti bisa segat isim fa'il, bisa segat isim maf'ul. Lamun teu mah ayeuna segat isim fa'il berarti ayeuna ti para nabi ka urang. Berarti Kanjeng Nabi ngawartosan ka urang berarti eta naon? Eta ngaberitakeun mukhbir disebutna. Ayeuna pami Allah ngutus ka nabi disebutna naon? Mukhbar nabina nya anu dipaparinan berita ti Allah langsung didugikeun deui ka saha? Ka umatna. Kitu. Kumaha saur istilah wastilahan sareng dimungguh istilah. Insanun eta insan. Uhia anu diwahyuan saha ilaihi itu insan bisyar'in kalawan sara. Sara dinya teh saha? Allah nya. Ya malu ya malu halna nu ngamalkeun itu insan bihi kana itu syar'in. Maksudna parentah ti Allah, wahyu ti Allah. Wa in lam yu'mar sanajan teu diparentah itu insan bitablighihi kana ngadugikeunana itu ma. Pami teh mah rasul saur lugot mah sakur anu diutus. Pami teh mah nabi
saur lugoh mah nyaeta sakur-sakur anu maparin berita atawa anu diberitaan, anu mere berita atawa anu dibere berita. Eta nabi sareng rasul anu mungguh lugot. Pamin nabi sareng rasul mungguh istilah. Pami rasul mah nyaeta hiji insan anu dipaparinan wahyu ku Allah tuluy ngamalkeun kana eta wahyu bari ngadugikeun ka saban-saban manusia atawa bari diparentah ngadugikeunana. Aya deui nabi, ari nabi mah nyaeta benten sareng rasul. Pami nabi mah hiji insan anu dipaparinan wahyu ku Allah tuluy ngamalkeun kana eta wahyu tapi teu diparentah pikeun ngadugikeunana. Matak nisbatna pakullu rasulin nabiyun walaisa kullu nabiyyin rasulan. Setiap rasul eta pasti naon? Nabi, ngan teu setiap nabi eta rasul. Nisbatna umum khusus min itlaq. Aya umum khusus min wajhin, aya umum khusus min itlaq. Teraskeun wa alam qauluhu i'lam aya innama ata pastina ngadatangkeun saha al musonnifu bapa musonnif aya musonnif aya muallif naon bentena ngametena terus heula lah bihadhihi jumlati ku ieu jumlah mana ieu jumlah teh i'lam nama nu kamari di logat i'lam kudunya anjeun irtibatil maksudi karna ngairtibatkeun tujuan biha ku itu jumlah wantipai sareng ngalap manfaat biha ku itu jumlah fihi dina itu maksud bahia maka ari itu jumlah hadhil jumlah muqaddimatu kitabin eta muqaddimahna kitab la muqaddimatu ilmin sanes muqaddimahna ilmu di annal ula karna sanyana anu pertama alpadun eta pirang-pirang lapad mana anu pertama teh muqaddimah kitab non muqaddimah kitab alpadun eta pirang-pirang lapad taqaddamat anu narima teh heula itu lapad itu alpad amamal maksudi kana mimiti anu dimaksud lirtibatin kana ngairtibatkeun lahu kana itu maksud kana tujuan biha ku itu alfad wantifain sareng ngalap manfaat biha ku itu alfad fihi dina itu maksud supaya ayeuna ngalap manfaat ayeuna supaya ngairtibat kana tujuan maka dikawitan heula ku bismillah ku alhamdulillah saterasna ku sholawat sareng salam ala Rasulillah saterasna deui ayeuna kana i'lam tah eta disebutna muqaddimah kitab aya muqaddimah kitab teh ngamimitian pisan nya muqaddimah kitab teh ngamimitian pisan nucan ayeuna ngamimitian nucan kapiheulaan ku mimiti nu sanes ku lapad-lapad anu sanes gitu sapertikeun alhamdulillah eta muqaddimah kana muqaddimah teh muqaddimah ayeuna hakiki aya anu idopi tah lamun hakiki mah can kapiheulaan ku lapad-lapad anu
anu sanes lamun idopi tos kapiheulaan ku lapad-lapad anu naon anu sanes tapi tetep masih kene naon eta teh masih kene mukodimah atau masih kene ibtidah gitu. Kitab ieu teh ngabahas kana naon kedah terang heula bahwa kitab ieu teh ngabahas tina naon ngabahas pan naon ieu teh nyaeta pan naon pan ilmu tauhid gitu tah pan ilmu tauhid nun dilogat ku urang teh nyaeta matana sareng hasyiahna nya matan salawat salid kana naonna hasyiahna aya hasyiah aya naon aya syarah aya matan aya hasyiah aya syarah pami syarah mah sarhun ala matnin nyarahan kana matan pami hasyiah mah sarhun ala syarhin nyarahan kana syarah matak hasyiatu bajuri nah eta bajuri teh syarhun ala syarhin sanes syarhun ala matnin soalna bajuri teh tina patul qorib masih kena tina naon matan abi suja dina takrib kata betul qorib teh takrib di syarhun ala syarhin bajuri teh mata disebatan naon hasyiatu bajuri gitu. Haye geus sami hasyiahna di tanu tengah nu di logatan eta teh disebatan naon hasyiyah gitu. Mana cenah wasaniyatu sareng nomor kaduana teruskeun. Nu teruskeun nu jumlatu ma'anin eta sajumlahan pirang-pirang makna. Aya teu ya tawaqafu anu ngadago alaiha kana itu jumlatu ma'anin naon asyuru tandang tumandang fil maksudi dina anu dimaksud kal hadi sapertikeun patokan wa samroti sareng sapertikeun buah ila akhiril mabadi nepikeun kana akhir mabadi al asyrati anu 10 al mandumati anu parantos dinadomkeun fi qauli ba'dihim dina cariosana sapalihan para ulama. Nomor kadua aya muqaddimah ilmi nyaeta pirang-pirang jumlah anu ngandung kana makna anu mana eta jumlah teh ngadago tandangna tujuan. Lapad muqaddimah ilmu teh hiji lapad atawa hiji jumlah anu eta jumlah teh eusina tujuan tina hiji pan gitu tah. Nu eta lapad teh tujuan tina hiji pan atawa anu ngarujuk atawa anu ngadatangkeun atawa anu nimbulkeun kana tujuan anu rek dituju. Nah, disebutna muqaddimah ilmu. Jadi muqaddimah ilmu mah jumlatu ma'anin yatawaqqafu 'alaiha asyuru fil maksudi. Pirang-pirang jumlah pirang-pirang makna anu etap jumlah pirang-pirang makna teh bisa nimbulkeun kana tandang tumandangna tina anu dituju sapertikeun mana patokan. Tah eta teh muqaddimah ilmu patokanana naon tuluy buahna ngaji kana ieu kitab naon. Tah eta teh muqaddimah ilmu sapertikeun ayeuna urang rek ngabahas tauhid naon patokanana ilmu tauhid. Tah eta teh disebutna muqaddimah naon? Muqaddimah ilmu. Sakumaha
anu parantos dinadomkeun urang diaos we nya etana mabadena diaos. Oh, aya tah nadomna ila akhiril mabadi al asyrati al mandubati fi qaulihi ba'dihim. Inna mabadi kulli fanin asyroh al hadu wal maudu usumma samroh wa fadlu anis batu wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'u masailu wal badu bil badik tafa wa man darol jami'aha jasyarafa. Inna mabadi kulli panin asyarah al-hadu wal maudu thumma tamroh wa fadluhu wa nisbatu wal wadi'u istimdadu hukmu syari'u masailu wal badu bil badik tafa wa man darol jami'ahaja. Inna babadi kulli panin sanyana persiapan tina saban-saban pan arifan teh kedisiplinan. Inna mabadi kulli fanin sanyana persiapan mabadi saban-saban pan asyaratun eta aya 10. Ngaos kana mabadi namanya heula supaya paham. Jadi emang kitu da supados paham. Ngaos kana mabade heula supaya paham anu diaos teh kumaha tujuanana, kumaha patokanana. Asyaratun eta aya 10. Al haddu tegasna hiji had patokan. Wal maudu'u sareng kaduana maudu dipernahkeunana mauduna. Suma samratu saterasna buahna. Wa fadluhu sareng kaunggulanana itu fan. Sebagai tah hiji had, dua maudu, tilu samroh, opat wa fadluhu atawa kaunggulana. Wa nisbatun sareng nisbatna itu pan. Wal wadi'u sareng wadokna itu pan nu meurnahkeunana. Wal ismul istimdadu sareng wal ismu sareng namina. Al istimdadu iya tuh panyokotanana. Nu dibahasna hukmu syari'u saterasna hukum syara, hukum ngaosna, hukum tandang tumandangna kana eta pan. Masailu saterasna pirang-pirang masalah.
wal ba'du sareng ari sebagian bil ba'di kana ku sebagian iktafa eta narima cukup nyaho kana sebagian pan bil ba'di ku sapalihna atau ku sebagian eta narima cukup waman sareng saha jalma daro anu apal nu terang si jalma kana naon nu terang kana naon kana mabade nu 10 dina setiapan ilmu al jami'a kana sakabehna haja tah bakal ngarawat itu man asyarofa kana kamulyaan hiji urang bakal terang tujuan hijipan nomor kadua lamun teh mah urang apal terang paham kana mabade anu 10 maka bakal menang kamulyaan gitu tah. Naon atuh patokanana patokan ilmu tauhid teh naon atawa ilmu kalam teh naon maka urang dibahas hiji-hiji sakumaha dina neme anu dinadomkeun bahwa mabade fan ilmu tauhid teh aya sabaraha aya 10 hiji patokan nya hiji patokanana nomor kadua mauduna pamernahanana nomor katilu buahna urang ngaos kana naon kana ilmu tauhid nomor kasalajengna kaunggulanana ngaos ilmu tauhid atawa kaunggulanana ilmu atawa fan tauhid nomor kasalajengna nisbat hubunganana sareng ilmu nu sanes kumaha hubunganana teras di wal wadihu anu merenahkeunana peloporna saha meh terang urang namina saha namina naon fan anu bade diaos naon namina ilmu tauhid al istimdad istimdadna naon itu tah hukum syara'na hukum ngaosna kumaha masalah anu aya dina fan eta naon gitu. Lamun teh mah urang paham waman darul jami'ah haja syarofa ketika orang ayeuna paham kana fan ilmu ketika orang paham kana naon kana babade nu 10 maka orang bakal ngarawat kana naon kamulyaan mata penting pisan penting kacida pentingna pami teh mah urang naon ngaos kana naonna mabadena lain pan kana mabade fanna banungan matak nagara pahaduhu teraskeun teh teraskeun oh naon patokanna lo pahaduhu maka ari patokanana ilmu tauhid nu neme teraskeun nu neme tinu nadom aya teh oh pahaduhu maka ari patokanana ilmu tauhid lugotan dina mungguh lugoh al ilmu eta nyaho terang bi anna syai'a kuyen sanyana sakabeh perkara wahidun eta nu sahiji eta saur lugot mah tauhid teh ilmu tauhid teh nyaeta nyaho bahwa sakabeh perkara atawa saban-saban perkara eta nu sahiji
wa syar'an sareng dimungguh syara. Wa syar'an sareng mungguh syara. Saur syara aya 2. Mana? Bima nalfani al mudawwani kalawan makna fan anu mudawwan hiji aya patokan ilmu tauhid saur lugot nyaeta nyaho kana saenya sakabeh perkara eta naon anu sahiji aya deui mungguh syara aya 2 aya bima nafan mudawan arifan mudawan teh naon pan anu dibukukeun nya pan mudawan teh pan anu dibukukeun anu dikarang mencik urang fan anu dikarang sapertikeun mana ieu kitab kan dibukukeun fan mudawan disebatna ieu teh ilmun eta hiji ilmu ya bahasu anu ngabahas ya bahasunya kela tos kitu pihi dina itu ilmu an isbatil aqaidi tina netepkeun pirang-pirang aqaid adiniyati anu bangsa agama al muktasibi anu disuprih min adillatiha tina pirang-pirang dalil min adillatiha dina pirang-pirang dalilna itu aqaid al yakiniyati anu bangsa yakin menurut syara bimaknafan mudawan mah nyaeta hiji ilmu nu ngabahas atawa anu mana dina eta ilmu teh ngabahas tina netepkeun pirang-pirang aqaid kalawan ayeuna netepkeun pirang-pirang aqaidna teh berdasarkan dalil-dalil anu yakin hiji ilmu anu ngabahas kana masalah netepan kana keyakinan anu naon anu bangsa agama anu eta keyakinan teh hasil tina pirang-pirang dalil anu naon nu yakin hiji ilmu nu ngabahas kana pirang-pirang akidah nu bangsa agama anu diteangan anu disuprih tina pirang-pirang naon dalil anu yakin jadi ketika orang ngayakinkeun hiji perkara teh berdasarkan dalil gitu teh cek itu cekap teraskeun hiji deui lah wabi makna alfani al mudawani wabi goiri makna alfani al mudawani sareng kalawan salianti makna pan mudawan aya mungguh syarat aya mungguh fan anu dibukukeun aya teu mungguh fan anu dibukukeun kumaha ifradul ma'budi bil ibadati ma'atiqadi wahdaniyatihi dzatan wa sifatan wa af'alan ifradul ma'budi eta ngawungkulkeun
anu diibadahan bil ibadati dina ibadah ma'ati qodi wahdaniyatihi sarta nekadkeun kawahdaniyatana itu ma'bud datan dina datna wasipatan sareng dina pirang-pirang sifatna wa af'alan sareng dina pirang-pirang padamelanana tah lamun bigoiri maknal fan mudawan mah nyaeta ngawungkulkeun nu diibadahan teh nyaeta naon sahiji dina datna dina sifatna dina pirang-pirang pada melanana iprodul ma'bud ngawungkulkeun anu diibadahan bil ibadati dina ibadah ngawungkulkeun nu wajib diibadahan teh Allah bari naon bari nekadkeun bahwa Allah teh sahiji dina zatna sifatna sareng pirang-pirang pada melanana jadi aplikasi pengaplikasian tina naon tina makna fan mudawan ilmun yabhasu fihi an isbatil aqaidi tabuahna tina eta buahna urang nyaho kana ilmu tauhid buahna urang netepkeun kana pirang-pirang aqaid anu berdasarkan dalil-dalil yakin teh sangka naon sangkan engke buahna teh urang bisa naon ngaiprodul ma'budkeun bil ibadati ma'ati qodi wahdaniyati datan wasifatan wa af'alan wal mauduhu wallahu a'lam bissawab.